sakabeh perkara geus aya keputusanan qada jeung qadar. Urang geus jaho jeung urang tukang ngaji ti leuleutik urang ngaji geus jaho sadarna nu hese. Sadar kana keputusan Allah. Nah ieu nu hese teh eta lamun urang salaladar kana keputusan Allah wali ngaranna. Sedengkeun nu diangkat jadi wali teh paling ge sakota Tangerang hiji Arif doang. Wali kota tah mah. Tuh sakota hiji lagi. Saya diangkat jadi wali teh ulah lalawora persyaratan atuh loba ulah eureun-eureun ta'alluq qalbu ka Allah wali makos wuduna teu eureun-eureun dawamul wudu ngaranna teu kaop batal wudu deui teu kaop batal wudu deui gampang wudu eta mah nu hese ge wudu batin. Ulah poho ka Allah sadetik samenit poho ka Allah batal eta makan hese. Yalah urang tinggal ku sabab hesena wa adnan nasib at-tasdiq wa taslimu li ahli. Panghandapna bagian wilayah geus we atuh ngabenerkeun ka ahlina pasrah ka ahlina mencintai ahli-ahli Allah. Geus urang kabawa tah urang lain wali tapi mencintai wali Allah kabawa jadi wali. Urang teu jadi wali kota tapi mencintai wali kota diangkat jadi sekretaris. Diangkat kunyana jadi sekrina belah dia dah minimal jadi supir, minimal tukang ngumbahan mobil. Tuh eta gara-gara mahabbah. Nah iyalah wa adnan nasib at-tasdiq wa taslimu li ahli. Ngadenge perjalanan ibadah Tuan Syekh Abdul Qadir teh teu ungkulan urang mah tuh. Jadi leutik kenehnya nama wudu deui umur 4 tahun teh geus wudu bae. Ka 5 tahun makna ge atuh geus bingungeun sia ceng cenah atuh. Penting-penting kacai ku kucuprakan deuk naon wudu mah. Ya Allah, mage nu kolot teh kitu cenah. Henteu lah wudu bae. Deuk kumaha atuh ya urang aki-aki ge kuari atuh lain wudu lah cenah kieu wudu mah wudu ngan eta teu karasa sok tut teu karasa kan aki-aki panyakit kolot eta kan 3 hiji tunduh bae penyakit kolot teh penyakit tunduh teh geus teu karasa kolot mah geus di mana bae diuk di dinya peureum eta penyakit kolot. Nomor kedua batuk penyakit kolot. Kita mah jamal bisa diobatan tah batuk kolot kos kitu mah nya teu aspan batukna ge. Ngaganggu ka incu. Incu teu bisa cenah keur penting atuh bongana kaganggu ku bapak kolotna. Ngetruk bae. Nu katilu hitut bae. Ini teu rasa cus dan penyakit kolot sedang itu kadang aya nu milu. Lain sakadar angin aya nu milu eta nu bahaya ge nu milu eta penyakit kolot garana. Tapi henteu sakabehna kitulah aya anu henteungan rata-ratana seperti eta. Jauh urang lamun ngabandingkeun diri urang jeung ahli-ahli Allah terutama ke Kutubul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz.
urang kamari geus nyambungkeun diri urang melalui halqohan riungan zikir hayang dicatet sebagai muridna mudah-mudahan urang kabehan kacatet sehingga urang diaku sebagai muridna geus teu bisa dipungkiri kullu da'in dawaun ilal maut setiap penyakit aya obatna naon bae ge aya obatna asal menggalina bisa komo ayeuna palalinter baik melalui kimia atau herbal emang bener cek Kangjeng Nabi kullu da'in dawa ilal maut kecuali maut mau obat lamun pae aya obat da dokter moal pararae nyeunaan obat panjang umur kumaha sarugi bangsa Paharto karitu bangsa Presiden nu kamari maot teh Habibie jeung sajabana we atawa cak Abah teh cak Abah almarhum mun Allah nyieun hiji pulo nu mun asup ka pulo eta panjang umur asana moal ge dibareung urang moal kabagian cak nya Abah bisaan we eta ngomong mun Allah nyiptakeun hiji pulo di mana bae sadunya hajubun asup ka pulau eta panjang beta umur teh eta ratusan tahun cenah jelema padesek-desek neangan dunia jang meuli pulau eta sanajan 1 meter 2 meter asal asup meureunana geus teu kabagian tempat urang teu kitu tetep bae mun bae atuh di dunia teu maot atuh pasti Nabi urang moal pupus kulantaran maot geus jadi suratan Nabi urang ge nu pang agung-agungna jeung pangmulya-mulyana maot atuh komo urang paeh urang ya kiai onam lah masih kene maot kene santri mau wali pupus pejabat modern pejabat nu korupsi tapi nu bageur mah tetep maot bae ngan mana pejabat teu korupsi atuh geus tah mah nu korupsina loba mah koit tah mah bahasa koit mah ka hewan modar ka hewan ya Allah ya Rabb nu jelas malah mararawat ka nah umur mah seperti eta di bulan-bulan ieu mah emang di Cilongok bae nu ngadadak tua umur yang deui sehat di dieu di Lumpur ulah keur di Garut maot hiji deui geus di dieu maot teu umur yang deui masyaallah diberitakeun soteh lain aneh kukumaha aja maot mah geus teu aneh sing jadi intibar ka urang ulah kena urang gagah kena urang sehat kena urang jadi pejabat jadi kiai aju urang terlena datang ka poho ulah jadikeun itibar beureun jana mah maot teh nah cek zohir karaget sote karaget cek zohir digalkeun pamajikan anak incu ngadadak sakaligus bo mana teh meureun cek batin mah bagus Allah mika deudeuh jeung mikanya ku cara kitulah Allah nyabut Jawa hamba-hamba macam-macam nu di medan laga nu di jalan raya nu ku tsunami anu di lembur batur lembur sorangan di luhur kasur di jalan geus macam-macam nah eta teh jang itibar urang salmi bae maot mah di mamadakeun nu penting mah maca mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah
illallah Muhammadur Rasulullah selesai. Mantak sok didongengkeun teh jelema kadeleuna tara ibadah di zaman Kangjeng Nabi Musa teh aot apa dipiceun ditoler-toler ka pelbak ku sebab jelema tara ibadah pentingna ngimpi pat Kangjeng Nabi Musa Musa Rasul aing teu nyarahul hamba-hamba jelema maot zahirna eta teh pasek zahirna teh ibadah padahal teh kakasih aing urusan di mana Gusti tuh di pariceun atuh padudak teh langsung nanyakeun lembur eta aya cenah aja ieu mah atuh ibadah tara naon tara di mana bener bae dipiceun langsung Kangjeng Nabi Musa nyarita ka urang lembur eta bahwa ia adalah kekasih Allah wali Allah masya Allah mantak aya we ciri-cirina mun maot teh ciri bahwa ia bagus ciri bahwa ia teu bagus ciri saadah jeung ciri syaqawah dibere ku Kangjeng Nabi di mana-mana cai mataan saadah bagja jelema maot cai mataan bagja jelema maot nomor kedua tarang ke sangat saadah bagus katilu irungna bangir ngegedean bagus opat senyum bagus wajib kumaha geus dibere ciri ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor kalimatna berubah wajahna kasep mun lalaki mun awe geulis tah lamun tarangna bangun mengkerut ciri syaqawah lamun ngelel naudzubillah min dzalik ciri syaqawah lamun kadulu bangun nu berengut ciri syaqawah cilaka di bejaan orang ku Gusti Allah tanda-tanda bagus tanda-tanda anu teu bagus ieu urang mentak gaji ge bawaeun ka ditu urang haul bawaan ka dikejeun teuing nu bidah-bidah anu nyengserikeun geus ulah melu ku hari urang ulah melu ngaji be cenah sia ka Cilongok pos kitu be kajeun ulah dilayanan sebab naon ieu mah jang bekal ka ditu jang bekal urang ulah panasan loba nu ngomong-ngomong ngaji be sia ka Cilongok hirup teu bener sekajin ulah dilawan nyadar heuh aing ngaji bae ge can bener kok teu ngaji gitu ulah dilawan lah geus urang ngaji ya ai bisa mah boro-boro kabehan ieu kiai ge nu maca kitab kadang-kadang haju poho deui ka masalah mah geus ieu bajang catetan ngaji ganjarana poha geus tas blank urang malam Jumat riungan mun maca sholawat yasinan geus ulah boga pikiran naon bagi berkan lain mah bekal jang ka ditu kitu keneh mangsa tuhlal tahlil di tatangga ulah boga pikiran bekal aing ieu mah ka ditu nu mana bae engke sahaul haul geus ulah boga pikiran naon lain milu bae ngagabung jang bekal ka ditu ngaji ge kitu kae geus aing jang bekal mun ditanya zat teh ngaji naon di Cilongok teh ngaji bebekalan bae ulah pikir atuh ngaji bisa da kudu boga naon gitu ngana bawaeun masalah naon lah geus aing ngadengekeun sia capek aing
geus tah mah urusan aing pokona aing mah bekalahan geus kaditu nyaho geus pinuh bae buku aing ngaji segala naon geus udah jauh terus catatan dari malaikat jedei jadar urang sadar sebab di akhir zaman mah kuari teh namimah teh berjamu merajalela namimah teh ngadu-ngadu beula mah ngadu-ngadu teh kudu lempang al masyu bin namimah atuh je kuari mah make HP ge jadi bae ngadu domba teh geus puguh di partai diadu-adukeun geus puguh di organisasi diadu-adukeun paranti data mah sebab mengejar kedudukan ieu bapan kiai jeung kiai ge diadu domba keneh diadu ieu anu pepegatan naudzubillah min zalik suami istri teh gara-gara adu domba HP deres ngorakeun mah ijo lagi geus ambalaya menta pegat ka salakina ka aki-aki ku sebab kapanggih deui jeung mantana be eta deui mantana pan aki-aki meureun dengan HP goblok atuh pena pedini jeung aki-aki ya Allah cinta bersemi kembali nanaonan ieu alam sebenarnya orang nyarekanan alam ngan ieu mah keur carita be nu ngisi alam jadi kararia ya Allah ya Rabbi da ieu mah patali jeung kemaotan Haji Mamin ulah ge bawa ka dieu tak aya bahasa ketas haol deuk ngaji di majelis di jero masyaallah kan saya tulis salah ya pas dibuka pengajian mau inget kadinya ayo ya urang geus kudu loba inget aksiru lobakeun ku anjeun ya billazat eling kana megatkeun kangeunaan dahar ngeunahan nginum kangeunaan sare pae narana lobakeun inget kapan kabeh urang teu daek narajang kana larangan-larangan Allah si urang deuk ngalaksanakeun riba be aing mun haju isu pae tah kan deureus urang masyaallah urang deuk mabok be mun aing isu pae deuk zina be mun aing isu pae tah kan ngeunah urang ngalobakeun loba kena jadi pembangkit ibadah tadina teh salat jadi salat saenggeusna salat berjamaah nungguan lain eta kan nungguan salat intizarus salat teh takwari mah eueuh intizarus salat teh eta teh kapan yukaffiruz dzunub nungguan salat eta kapan eta teh ngaleungitkeun dosa atuh kuari mah boro-boro di lembur jak kiaina ge teu daek kiaina ge teu daek berjamaah kumaha atuh komo santrina intizarus salat geus nyaho yukaffiruz dzunub masyaallah nungguan berjamaah teh eta teh intizarus salat teh berjamaah ngaparatan dosa nomor kahiji nomor kodopong gede-gedena ganjaran mun hayang nyaho gedenya urang teh kudu zikir-zikir ti penting teh kudu nungguan salat berjamaah eta teh geus min jumlati waliyin min auliya Allah jam 11 nungguan jam salat jam 12 berjamaah zuhur ya jam 11 geus kieu bae di masjid saja lemahna aing meuleut beungeut aja aing mah intizarus shalah mantap lamun ditapakuran ya mun ditapakuran di satu sisi urang teh ka Mekah hayang di sisi lain urang nungguanan angel ti mimiti 1 tahun 2 tahun jadi 3 5 7 kuari geus sabaraha ayeuna di urang 20 tahun Masya Allah kamari 17 kan yang geus 21 tahun
orok kayak ngomong kieu orok ye geura daftarkeun cenah kula ka Mekah atuh abe balik cenah cenah kula geus bisa ka Mekah cak mana boro-boro sia aing geuleuh teu aya tolol ai budak papan teh nyahoan indung bapana teu boga duit nyahona hayang ka Mekah kan gitu nyana meureun ngobrol jeung barudak angel amat nya kuari mah ka Mekah heuh aing deuk menta bae ka indung kuari bang daftarkeun cek indungna podol sero aing ge hese tapi teh budak mikir gak bisa. Nah lamun intizarus sholah bae sakitu gedena ganjaranana atau komo intizarul had je sarua itu intizarul had urang dengan sadar Gusti Maha Uninga aturan di negara jakos kieu ieu teh meureunanan berbagai-bagai pengaturan we teman sabodo teman nu boga nagara urusanana urusan penggolangan jeung pemutaran uangnya ngagakeun abdi mah ieu mah atuh ka naon kitu ngaranna kaatur ku nagara be deuk daftar abdi rek nungguan kaburu alhamdulillah teu kaburu nyanggakeun ka Gusti ja abdi mah atuh geus ngazam ka Mekah nungguan intizarul haj ngaranna intizarus salat bae nu sajam gede jasa ganjarana komo ieu 20 tahun anu nyaritakeun ganjaran anu hapa anu hapa kabeh ge oh sadar tah aing mun aya menteri agama masa diangkat ge aing bener cenah kiai tah kitu tah tangkorak sia meureunnan aya keur carita anu hapa intizarus shalah bae setengah jam bae ge sabaraha juta dosa urang nu leungit emang teu kesel kitu nungguan salat kesel ketas bae geus kieu bari maca sholawat urang imam can datang kene bae kan di kieu aju ngaleutikan kieu ngaleutikan tungku ku aya komat nya nehes beres abah mah bisa ada abah almarhum ba'da maghrib kan ngaji ba'da maghrib gaji tas gaji salat isya kadang cepet abah sudah nyoba nafsu urang nafsu murieun santri kamu terutama mereka kula oke langsung tas ngaji teh tong urang salat adzan kula sok adzan tas kayak suku ting deui ngaji cepet tongtrong adzan umat sakali waktu mah diuk bae heula di dinya ulah nungguan da salat nungguan salat berjamaah maksud ketungguan sakedeuk urang teu bisa ka mana makanya ngora keneh paan aduh aya bae meureun janji hiji dua melah teu bisa pan kayak sakedeung kayak sakedeung Masya Allah setengah 10 arah ke masjid eta abah mah pos kitu tah jadi teu bisa angger tah isya teh tah ngahaja nyaho pula ge ka dieu ngahaja bahkan tas ngaji teh ya biasana kadang dahar geus dahar ngobrol ngahaja kadang diurut bangil jam 10 ke masjid ke santri teh harus bisa bawa bari naon karena mau panakotong tolong tadi dinya saya etikan itu santri ge diajak kos kitu mal kuat anu biasana 3 baris 4 baris salat isya teh eta mah paling ge aya we dan 20-an kamaran cenah santri cek urang tuh boro-boro santri aing ge hampir eueuh ya amun teu di talian mah kunyana ku omongan ketungguan eta bae di talian ku omongan masyaallah inget pak kadieuna heueuh ya bisaan eta ya intizarus shalah diajar teh ya dipraktekkeun coba kakeselanan datang ke mana ya Allah ya Rabbi gitulah ahli-ahli thariqah
lamun lain di ahli thariqah moal aya percobaan kitu moal aya mun teh mah lambat asli itu lambat asli kiai lambat amat asli tah mah ya ahli thariqah teh ya da janji boga jam segala jeung nyahoeun aya faktor kesengajaan ngecek santri mana anu sok berjamaah konsisten mana anu teu eta kan nafsu-nafsuna. Nah iyalah intizarus shalah bae beuh ganjarana pohara atau komo intizarul haj 10 tahun nungguan haji 20 tahun nungguan kalaksanakeun atuh geus aya tulisanana teu kalaksanakeun loba kuari mah anu haju teu kalaksanakeun ibadah haji tetep bae Allah mere ganjarana pohara ku intizarna bae atuh kuari lamun urang daftar umurna 70 tambah 20 hiji sabaraha 70 tambah 2 hiji atuh mana aya 90 tahun kuari umur sabaraha geus taruhlah 60 tambah 20 sabaraha mana aya kuari nu umur 80 tahun jarang rata-rata teu jauh di umur junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahandap moal jauh mayoritas kaluhur moal jauh mayoritas. Nah etalah soal intizar. Pokoknya ibadah mah aya intizarul shalah, intizarul haj, intizarul talim. Nungguan ngaji eta teh ganjaranna gede. Datang ka dieu wuduk 2 piring. Neangan tihang. Bari ngarokok ya, eta mah lain intizar tah mah geus ngalamun tah mah. Waduh ya Allah ya Rabb. Ngaran-ngaran intizar ibadah tetap diganjar bah. Ngadagoan pelaksanaan ibadah diganjar. Ya Allah ya Rabb sambil nungguan mait kita dibawa ke di patali jeung hayang ngaji ba'da haul deuk gaji di jero cenah cekian. Ya Allah ya Rabbi telaksana. Urang masih keneh nyaritakeun tentang ribuh pepencitan. Di mana ayeuna urang sanggeus nyaho hati-hati. Sebab loba dongeng geus puguh di negara-negara luar, di negara kafir. Tara dipencit sanajan hewan halal. Di Eropa, di Amerika geus puguh babi, anjing, sapi ge, sapi kan halal, tapi kan lamun dipencit. Di Eropa teh dipencit, di Eropa teh di Amerika teh dipencit daging sama daging sapi, jadi tembakan ceger. Atau cara di Australia make besi set muter, atau make langsung gitu besi, jadi lain pepencitan sama digenjreng. Iya kan udah datang daging-daging ti Australia ka urang teh tekan lain dongeng teh dipencit gitu. Mentak kula bala bari daging ulah daging Australia, daging lembur urang bae. Dongengna sohe. Daging itu sapi gitu. Besi dia di mana besi di situ. Make alat malah itu make jelema deui. Langsung we trek dek kumaha teh lain tah manu dongeng nage asli. Jadi foto jauh ieu mah teh lain pepecitan dikirim ke Indonesia, didahar lah ku urang. Bangke teh. Mentak salat teh khusyuk. Salat teh khusyuk teu ngeunaheun bangke.
halal soteh mun dipencitna bener jeung waduh aju eta tah chicken atai leletikan chicken di urang malah tetap sapira warada mencet kotok ge 10 mah masih ku tanaga sorangan aya anu boga restoran mah nu boga ngahajat sapoena teh kudu 1000 hayam 2000 hayam deuk kumaha mencit sengkleh urang atuh sengkleh betul mah mencit kodok 100 mah set sengkleh itu ku hari 1000 deuk kumaha make alat kan diputer kan diciket 2-3 kali ayam teh geus bahaya parantina asup ka dinya trek asup ka ditu terus bahkan buluna ge geus kalaluar sorangan kan kitu di pabrik teh nah eta kan pepencitan eta teu sah deuk kumaha didahar lah ku urang meuli halal teu masyaallah mantang mendingan meuli di lembur daripada di kota pakotaan gitu lain lainan gitu ngaranna lain rahasia deui coba tempo ge pepencitanana tempo mantep kula mah ku Allah dibere gila meuli eta hayam naon hayam chicken coba dale betul lain hayam chicken mah hamsip ya mah ayam maka pakaian hansip chicken nah eta teh pepencitanana Gusti dibere teh hayang airek bangsa hayam negeri dibere teh hayang we ujung-ujungna gara-gara kos kitu tah nu terjadi pertama mah lain eta di negara Tangerang makan loba peternakan ayam di negara Tangerang gitu. Peternakan teh ambalaya komo keur ieu mah tah kandang biru di belah ditu pasar Kemis atuh asal hujan pertama bae ambeuna lain deui ngehiji di pasar Kemis mah antara bau minyak sengit parfum jeung eta wow daun garang-garangna laleur ambalaya. Nah, nu jadi masalah ayam disurtil aya anu kakara deuk paeh aya nu geus paeh eta kan aya nu ngaborong kasus tu pertama terjadi di negara Tangerang persisnya di negara Pasar Kemis selain Cilongok nah eta kan direkrut ku jelema. Nah, dipencitan deui ku nyana nu hirup nu tereh paeh nu paeh. Pencitan set jual kan di pasar. Disijikeun nu hirup keneh, nu hirup tapi ngesurtilan, anu tereh paeh nu paeh. Lain kasus rahasia nyaho jasa kan kula, mantak aing embung. Kecuali meuli nu hirup pencit di urang. Aing meuli dagingna mah. Eta kapan? Tahun mana eta keur zaman di urang rame seperti eta gila tak kula mengadenge kos kitu teh ieu dibejakeun deui diungkap kembali sing hade eta kan jadi rame pernah rame di Tangerang seperti eta aju aya nu wau tukang kotokna tukang hayam ngobrol eta pugu untungna cenah kiai di dinya tangkorak sia jaku itu batu dijual dipicit kurang diarah jadi pencit dihijikeun kumaha coba mantap kadang-kadang aya bau dah gaya ayam negeri teh urang mun ngada kok imah jadi bau bangke atuh eta ih cekola teh sia doraka kitu lah cenah seutik beureun doraka ge geus puguh nu kitu kasus pertama atau di Pasar Kemis kasus kedua ieu soal pepencitanana Masya Allah ndeka Allah maka aturan Allah lah supaya rapi nah ya kan kurang keur diatur cara pepencitan sing hade kotok mah babari cekok urang tah huluna digitukeun seetik cekolot teh apa tah memang bener tuh jadi uratna marina
teh kaharepkeun set pencet setik set langsung bril sakali doang ngejebril mah jadi gitu-gitu teknikna mencit kotok teh seperti gitu babaan jeung sajabana belajar. Nah aya keur carita buburon aya buburu maka pabrik aya buburon tah aya buburon mah ieu moro ngaran ka pabrik mah lain buburon buburu itu aya perkumpulan buruh walau ramahu faqadahu nisfain Allah Zaid mawa pedang kaleuweung dalam rangka moro hewan beleuweung uncal leuweung kebol leuweung sapi leuweung perleuweungan tah datang ka leuweung beleuweung iya serampang langsung make pedang ku hebat-hebatnya terlatih kan berarti syak langsung kena tambah leuweung pas cangkeng potong dua ieu jago ieu mah lain lalagaan potong bae geus 12 eta kumaha eta apa halal apa haram mun teu diaji hese mantap urang diaji ku ari lamun bae ngabalangkeun pedang ki Zaid ka leuweung diserampangkeun pakodahu kemudian megatkeun nisfain 2 bagian Allah duanana halal nu kabujur halal nu kahulu halal ulah sieun-sieun halal emang pepencitanana boboroan mah kitu. Ya normal nanti jadi lulumpatan pada jalan seperti apa halal ulah sieun-sieun atawa cenah kiai mah kena huluna beheung jadi bagi dua nu ka beheung ka hulu ka ditu jeung anu ka buntut halal duana atawa beunangna teh hampir bujurna serampangan nanti bujur brak belah 2 potong 2 tah nu ka bujur setik ka dieu nu ka hulu kitu loba halal bae deh kumaha atau belah 2 bae ieu berarti hulu ka buntut belah 2 kabeh buas halal ieu basar emang pepencitan boboroan makos itu halal ya Allah sieun-sieun tah etalah soal boboroan halah nya uncal manjangan leuweung halah aya lembur makan teh halal urang boga embe urang sok diangon ku urang malah mah make palatok gitu kan besi mapal ke palatok cabut bawa eta ngaranna embe lembur pencipta kuareng cek jadi teh nurutan boboroan sia coba nyobaan golok ya ini golok Ciseat ya hayang nyaho urang dulu dipraktekeun ya sesuai jeung permainannya na meureun pernah di Bogor lah nyana bisa kan belah 2 cekna goreng goblok berenana teu haram tah mah ja bisa tah mah ditekukeun atuh babari cekal ceulina dang kageus teu bisa kunaon haju make jeung dikos ditukeun ieu mah leuweung hese yo
urang baheula maka godog bae ka godog keur zaman kula di Garut kan lempang baheula mah ti handap teh ka luhur lempang eueuh motor baheula mah asal geus magrib eueuh hese eta kan asal subuh peuting geus kadenge tah disebutna teh kotok leuweung kotok gunung eta suarana teh kan seru kerjaan nyaho mah naon sih eta kerjaan nyaho mah kaget kerjaan nyaho belah dina loba suara-suara orenganan atuh ngaranna ge leuweung kotok leuweung aya monyet aya gitu termasuk merendanan bangsa binatang araya suara teh lamun peuting teh macam-macam aku hari mah rame teh seperti eta leuweung nah ieu mah lamun urusanana hewan leuweung sing hade beda jeung hewan lembur leuweung mah emang kitu mencina walau ramahu faqadahu nisfain anda walau abana min hudan bijurihim muzaffifin halal wal badanu mun megatkeun hiji jelema tina buronan tersebut kana anggahota sukuna misal atawa suku hareup suku tukang naon bae lah anggahot dengan tatu raheut anu nyepetkeun kana pae aju pae harita keneh halal udhu wal badat halal anggahotana halal awak halal deh emang kos kitu pepencitana emang kos kitu pepencitana Zaid moro binatang leuweung kemudian kuki Zaid teh ieu ngahaja dipegatkeun teh sukuna we ngahaja set aju pae cepet atuh pasti hewan batu geus kos kitu deuk kumaha pasti pae eta lain sukuna bae tah anu halal kabehna jeung awak-awakna pae halal ya Allah ya Rabb geus nyaho mah urang babari atawa binatang leuweung ku urang diserampang make pedang panah serampang anu kira-kira nyepetkeun kana pae tapi ternyata henteu pae sok aya ya aya sok bawa tadi nona oh iya nu encan wudu engke geus aya mait wudu urang nyarolatkeun barengannya ngaji lagi dicukupkeun ke setelah ieu ya mun aya lamun Zaid moro leuweung kemudian diserampang begitu diserampang kena lah suku tapi teu pae nah ieu barang teu pae kacekel kapencit
nu tadi teh diserampang lamun teh mah suku na pegat tapi teu bae kapencit kurang halal eta awakna doang suku na mah haram. Lamun teu pegat mun teu pegat sak teu pegat beunang sekle tewak aju kapencit halal. Oh nya atawa kuarima lain make pedang lah make pamonggol jadi aya urang tuh mau siap-siap bae make halu lah halu nah embe liwat kurang tiga buat nah boleh pak taya ku urang di dalam benang lah ku urang benang kapencit halal. Beda jeung nu katabrak ke lain masalah tadi lain deui beda jeung urang naik motor ya kotok cerek pecet urang bangke lain deui sia urang diakur-akurkeun bae heran aing mah can kapanggih masalahna geus ngakur-ngakurkeun ulah ieu mah ieu mah leuweung babna leuweung nya lain deui tah sia ada ulangan osok tah mobil, motor, sepeda, masuk nabrak kotok, gejang, pecit, bangke, batak lain gitu, kata barak sepeda, kata barak motor, kolot baheula mah lain gitu, tutupan heula sia aku pengki, tutupan ku daun cau, aku pengki biasa nama, gas atapkeun heulanan, siram. Nah eta teh lamun dibuka hudang deui atuh halal pencit. Tapi lamun haju kurang dibuka innalillahi wa inna selesai. Tah urusan lembur jeung urusan leuweung beda. Can datang ye. Jadi urusanna kakarake urusan leuweung. Embe leuweung serampang sat goler pencit. Atau lain serampang make pamonggol jager goler benang kurang pencit halal ya nah iyalah urusan pepencitan aya hewan leuweung diserampang bigueri muzapipin ku hiji alat anu henteu ngacepetkeun ngagegerakeun kana kaluar rohna beunang sumazabahu tuluy dipencit nya nah ieu malamun teh tadi suku na pegat haram nu pegat memehna nu memeh pencit lamun nu kapencit nah halal tah kos kitu bailam yatamakan min zabihi wa mata bil juri halal jami'u di mana henteu ngongangkeun tina mencitna wa ma tapae kalawan tatunu tadi atuh halal jami'u halal sakabehna ya bede serampang sanget tadi serampang teh pagagoler teu kaburu kapencit halal atawa sukuna pegatat urang deuk mencit teu kaburu mencit paeh halal mun pegat suku masih kene aya napasan ku urang kapencit ieu nu halalna nu halal tah nu kapencit nu suku nama haram kuari mah inget ya datang ka imah mah coba saya terangkeun tadi tang ngaji ieu nya otak sia mah asa pasarageun pabelit teh kos kitu teh ya wakil ya rumul udhu cik sekol haram anggota ya masanajan cenah kieu maksudna embeleuweung rampang set
engkeng barang dibeli kurang hai tetap cenah haram beta anggotan eta nama sanajan mata bujurhi paehna ku ditatua geus datang maitna wa zakatu kulli hayawani